Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tepung labung pamprok jonghok dina raraga pangaosan nyakseni murang kali anu dihitan. Moga-moga Allah Rabbul Alamin nyatet ka urang sakabehna jadi amal kasolehan pikeun sampereun jaga di yaumil akhir. Puji kagungan Gusti anu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu Maha Kawasa menciptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang depi ka cinta. Kuntu syukur anu maskur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarikir kakabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan utauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageus nyekel sunnah. Ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Mundut kanu Maha Agung muntang saraya kanu Maha Kawasa nyarande ka Gusti Murbehing alam. Tanpa kakuatan ti Allah Rabbul Alamin ternyata urang teh lain sasaha. Tanpa nak ditakdirkeun ku Allah Rabbul Alamin ternyata urang teh bukan siapa-siapa. Jadi eueuh deui jelema nu hade mah nu sadar we yen bisa nate dibisakeun yen alus nate dialuskeun yen mampu nate di rumah sakit hayang sehat. Hari ibu pangaosan hayang naon nu balik ibu hari ibu pangaosan hayang naon cek ibu pangaosan teh di mana-mana ge hayang ilmu. Mangka geratanya kaus kadu deket naon fungsina ilmu. Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Da urang simkuring yakin ibu bapak tos garaduh ilmu ngan bisa jadi can jadi cahaya. Nana gerhana boga ilmu bisa jadi ngan can jadi cahaya. Sebab ilmu cahayana eueuh deui iwati ku gawe. Apan urang teh nyaraho ilmu kana tahajud geuning tahajud mah henteu. Apal urang teh apal ilmu sedekah tapi naha sedekah nah henteu. Apaan urang teh apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha nu bagara bleg ilmu ge pasea wae. Apaan urang ge apal bacaan salat alus tapi naha bubar salat bibir jadi goreng ka batur. Apaan urang oge apal pangaosan kieu teh hararade tapi naha bubar pengajian sok ngomongkeun batur. Berarti ilmu teh can jadi oncor. Mata kulah wakan nuduh kanu jauh neang kanu anggang koreh kanu deket saha urang. Cenah bejana innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang mana buktina. Da hayang nempo nepi ka detik ayeuna jelema nu bareng jeung Allah teh nu kumaha. Mending eta telat ustaz seueutik ka dinga dongeng. Berarti lain bareng jeung Allah bareng jeung kajengkel hate. So urang jawab atuh innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu keur bareng jeung Allah bakal katempo ucapna tekadna lampahna. Allah mibanda asmaul husna 88. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rajak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rabbi, Ya Mu'id, Ya Mudir, Ya Sami, Ya Basit. Ibu mah lain lalajo kuring, lalajo bibir. Eta cenah ku capetang mah. Apaan ipis.
Ternyata Allah teh boga sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun. Namun Allah Maha Pengampun, ibu kudu sadar yen urang teh boga dosa, sadosa dosana urang, sateu balik na urang, sateu ecereug na urang. Keukeuh Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia, balik ka kami nyiptakeun surga teh keur jelema nu sadar kana kasalahan. Artina Allah Al-Ghafar. Berarti lamun Allah Al-Ghafar, ibu bareng jeung Allah, ta awak urang teh kudu boga sifat asa hampura. Kasaha ka jelema nu hiji, nu rujit, nu cua, nu ngewa, mangsa bodoh. Batur dek ngewaeun paduli, batur dek rujiteun silahkan. Nah, sabab jelema anu bareng jeung Allah lain hirupna di alam dunia, tapi geus bisa noong alam pagetok, naon akhirat. Di dunia memang manehanana terhina, tapi di akhirat bisa mulia ku panghinaan batu. Matak sabalikna keur jelema anu sok ngahina, di dunia dimuliakeun, tapi di akhirat dihinakeun. Matak mending ge prinsip mah ulah dek ngahina batur, bisi batur anu mulia urang nu hina. Apaan rumusna? Al-Ghafar, Maha Pengampun. Gusti nampi abdi dihina jeung diledek ku mantena, nampi di Gusti paparinan anjeunna kaleah manahna, parakeun milikna, deukeut rezekina, saekeun takdirna. Bisa jadi manehna ngahina urang teh lantaran takdirna teu akur jeung urang. Ngan jiganana dah hese hate kitu. Lamun ibu dihina batur da jigana mah ditonyok ibu. Apaan ieu teh ngaranna ge Iqra kitabaka, nu kudu dibaca ku urang teh Quran baca. Ngan urang ugi ulah poho Iqra kitabaka, geura baca kitab nu aya na diri urang. Naon eta kitab nu aya dina diri urang? Amal perbuatan urang. Persetan batur dek mabok, persetan batur dek judi, persetan batur dek cina. Nah araringis mah urang boga dosa anu leuwih ti judi, dosa leuwih ti mabok, dosa leuwih ti cina. Naon eta? Sombong. Nu mabok dirina, nu minum PSOP dirina, nu lieur dirina, ngajongkeng dirina, modar ge manehna. Tapi urang pak ulah pernah nyengserikeun kana dosa batur. Nah kade bisi urang aya dosa nu leuwih ti mabok, leuwih ti judi, leuwih ti zina. Naon eta? Sombong hirup. Geus ka masjid asa aing pang masjidna. Geus maca Quran asa aing pang Qur'anna. Geus ibadah asa aing pang ibadahna. Lamun bener ibadah lahir jeung batin, lahir salatna, maka kudu lahir tina bibir ulah pernah nganyerikeun hate baturna. Keuna ceramah demi Allah tah. Cek. Sok bisa percaya dah. Jadi naon atuh rumus hirup? Kuncina adalah punten bisi kontroversi. Kuncina lain salat, lain zakat, lain saum, lain ibadah haji. Kuncina adalah hate nu alus. Ibadah haji alus bareng jeung hate nu alus, maka geus ibadah haji bakal katempo kalakuan haji nu sabenerna. Ibadah haji alus, hatena kotor. Disebut teh mang ku tetangga, "Mang, moal teu ngahoak haji doh." Hate panu kotor. Salat alus bareng atuh jeung hate nu alus, maka bubar salat bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing kang salatna. Berarti sombong ngaranna. Ceramahna gerhana alus bisa jadi ngan lamun teu bareng jeung hate nu alus jadi kotor. Asli ya mah. Mun ceramah kuring alus maka kudu bareng jeung hate nu alus. Matak ibu entong lalajo teuing kana ceramahna, lalajoan mah eusi hatena. Nah ping abdi teh lalakon kieu mah ibarat kieu we. Bulan hareup ulum deui, hek tong dibayar, datang mah. Ka ibu teh lain jeung aloh, jeung suudon atuh ibu. Kacau ibu jemaah teh. Pan cikene kuring nyebutkeun in Allah mah anak, saestuna Allah teh kudu bareng jeung urang, dijebak sakitu kuat kompak kabeh. Aduh. Tuh maca Quran alus kudu bareng jeung hate nu alus sehingga akhlaknya jadi alus. Tapi kapan kadang kenyataan mah maca Quran alus hatena kotor, bubar salat asa aing pang Quran. Serak saeutik bebeja ka batur rada serak. Kunaon? Sababengi teu riren ku masih lain lah. Nah, dengaran ibadah jelema nu hatena bersih mah teu hayang disanjung batur, teu hayang dipuja batur, teu hayang dipuji batur. Ibadah ikhlas teh cukup diri jeung pangeranna, teu urusan jeung batur. Mata jelemana acuh we. Disebut al-mukarram teu sudi. Disebut ustad hoream. Nah, pang gede-gedena dosa jelema lain jelema anu minang cicing, tapi pang badagna dosa mah jelema nu loba ngomong. Tah.
Ustad kuring ngomongkeun sodakoh lamun kuring teu sodakoh dicatat ku Allah mana cenah dalil sodakoh geuning henteu tuh kuring ngomongkeun tepat waktu dina salat ternyata keberangan ku Allah di peta-peta jawaban mata cinta jadi ceramah teu lain mulia geuninganan empot hate mata kelalakon kahirupan setiap manusia mah gumantung eusi hate lalakon eta hate moal ngewa kanu salah moal resep kanu bener da hirup jelema mah tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa ibu resep ka salaki karek 2 poe kumaha nyebutna moal aya salaki abdi jujur beak ti karep kan aya mah karaos nyebutkeun jujur baheula pan aya mah gedebul ge datang artina manusia teu cicing dina hiji daraja batur tatangga teh ditiung tong diomongkeun nama kejeng entong batur teh ditiung pe ayeuna da ibu ge bare tong ngalaman henteu tuluy ayeuna ibu geus ditiung ngomongkeun jelema nu teh ditiung batur leuwih apal kartu ibu kumaha cek batur ditiung teh maneh ge ayeuna baheula mah sarewe jeung aing mata ngukur batur ulah ngukur ku awak urang justru awak urang kudu diukur ku baju urang maksudna jelema anu ngukur ku baju dirina berdasarkan kemampuan dirina sewang-sewang bakal muncul sifat silih hargaan dina kahirupan ngaos sholawat nikmat raoseun sallallahu ala sok tarik atuh ulah aing ngomongkeun batur tarik sallallahu ala Muhammad entong wakawawuh jeung jerona cangkangna we heula raoseun sholawat eta apakah raoseun keneh lamun ibu wangsul ti dieu di imah salaki keur sare duit eueuh nu nagih rabeng budak ngadat listrik nitnitan deuk nyangu beak-beasna aya keneh raoseun sholawat poe ayeuna di imah tah maksud urang teh eta jadi sholawat urang teh karek sambat bibir di alus-alus can alus dina akhlakna well mangkana hadirin entong ngukur amal batur cek kuring tah ukur mah amal sorangan lamun alusna bacaan salat kudu bareng jeung alusna akhlak maka batur bakal ngahormat lain ngahormat ku alusna bahasana tapi alus ku budi pekertina sabab nu ngaran kahirupan teh naon hartina ilmu luhur lamun teu luhur akhlakna teu saeutik jelema luhur ilmuna tapi hirup teu bisa ngahargaan batur teu saeutik jelema katalar kitab-kitabna tapi teu apal kitab diri mata hakikatna ikro kitabaka lain ngaji Al-Quran wungkul tapi urang kudu ngaji nu aya dina diri urang pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku kabogoh pangi jeung kabogoh malam minggu senang-senang tapi poe minggu malam minggu genah malam minggu indah malam minggu senang tapi nah poe minggu galau sabab duit beak putih berarti tidak indah pemajikan 7 tahun tepangi jeung salakina 2 poe papangi sono ibu sono lamun 7 tahun salaki cicing di imah dalin sono kumaha ceuk ibu talung miara marmut artina teu indah maka pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu jamaah jeung kuring tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna disebut goreng ku batur moal kahina dihina batur moal nyeri sabab urang geus wawuh kana kahinaan diri aduh ibu geus geulis keur kebek mik abdi pake belas on ongko butak kieu handeupeun kaca kumaha ceuk ibu geulis cenah urang teh turun weh ti imah paceak teh budak tetangga ye eta banget amek teh bu kunaon maka jeung amek panyakitna lain aya di budak tapi penyakit aya di ibu bongan diri ngarasa geulis bapak geus daek ka masjid muncul tina diri asa aing ahli masjid kumaha ceuk batur singar dool jelema teh da moal teh diterangkeun gagabah nu adan jeung papa teh aing teh berarti kasihkeun ku disebut kedul ku batur lantaran urang daekna hayang di aku batur tah mata kategori jelema ikhlas adalah bersih hate jelema nu bersih hate kosong hate jelema nu kosong hate bakal bisa dicician ngan lamun jelema geus ngarasa boga moal bisa dicician ieu teh ilmu psikologis Pak
lamun bapak hayang apal bapak keur ngobrol batur ngawangkong tak eta teh nu keur ngawangkong teh berarti mung narima obrolan bapak beres sih Pak da bisa dilalajoan ayeuna geus sok ada nyaho Pak da keur jelema anu hayang dicician mah jujur bakal katempo sifatna bakal katempo sikapna asli. Tapi lamun jelema geus mung ibarat ibu gepaga panyakit tuluy digenggeureukeun ku inung bapak kumaha ibu peneleng naon sababna hate nolak di papatahan bener mata nu ngaran hirup Pak kade Pak belang awak leuwih halus daripada belang hate alah belang awak leuwih halus daripada belang hate belang awak ditato bisa leungit tapi belang hate hese leungit bener ya mata nu kudu kurang diomean teh adalah tah si hatena baju saragam tiung saragam pertanyaanana nah saragam jeung hatena kadang-kadang pan saeutik mah tiung saragam baju saragam hate teh saragam pang diomongkeun tiung mana mah geus labeleng mata anu kudu ku urang disaragamkeun tah adalah hate lamun hate jelema geus saragam moal nyaci moal ngahina moal ngaledek batur sabab diri lagi apal kana kakurangan diri tong sok ngarasa leuwih hirup lamun diri ngarasa leuwih moal bisa narima ilmu ti batur sabab diri geus ngarasa bisa maka ilmu kitu teu manfaat sabab ilmu kuduna nolol tawadu tapi naha ilmu ngarasa sampurna dina ilmuna artina sombong nu bakal datang jelema nu bakal cilaka lain jelema bodoh tapi jelema pinter sombong ku kapinteran weh aduh ya Pak raoseun Pak aduh raoseun mata hadirin kaum muslimin urang teh ngeunteung akhirat teh ayeuna da cek kuring mah dunya teh penting cek kuring teuing cik bobong oh akhirat teh penting Allah moal aya akhirat teh dunya mah Pak hakikat salametna akhirat kumaha cek dunya teu balikna akhirat kumaha cek dunya matak mumpang urang hirup di dunya jieun kesempatan sing alus di dunya urusan akhirat kumaha Allah da Allah nu maha uning lain ieu mah sakelur teh engke di akhirat gitu lain engke ayeuna ibu hayang salamet da babari salametkeun panon ayeuna ceuli tong resep kana gosip panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate bersihan panas baranan eueuhkeun ngomongkeun batur irenan salamet hirup kitu aing ngadoa jiga nu heueuh robbana atina fid dunya hasanah ya Allah papari abdi kasayan beres ge ngadoa bibir ka mana karep ceuli kana gosip panon popolotot lain salamet nu bakal datang dicabok batur isuk-isuk geus ngadoa pan salat subuh ya Allah paparin abdi kasayan kurumuy pan diijabah ku Gusti Allah teh Gusti paparin abdi kasayan kurumuy teh tatangga beri ramisak ceurik ma enjing teh samen murang kali teu gaduh ongkos-ongkos acan saragam can kapeser sapatu komo badena mut we mamanawian aya 500.000 nah mun ceuk urang kitu mun deuk mere-mere lamun moal ieu mah mere henteu haben di papatahan matakna ai boga duit teh teu neutuna ngarah teu nganalkeun nginjem wae hirup teh ieu anu butuh di papatahan kitu mah hayang ngadek dah jawab atuh pan eta teh jawaban ibu ya Allah paparin abdi kasayan tah jawaban teh eta tatangga nu datang Allah moal mungkin mereka hadean di alam dunia tapi Allah bakal mereka hadean di alam akhirat maka ibu minta kahadean ka Allah jawabanana nyieun kahadean ka tatangga maka ku Allah dibere kahadean di akhirat kahartos lain ieu mah nah da cenah teh Allah engke bakal dibere ibu nu kudu ngalakukeun hayang beunghar ngadon hees menyemodar keur hees atuh lamun hayang beunghar nya kudu getol usaha berarti aya jawaban kahartos beak dengkak ibu ngadoa ya Allah beungharkeun abdi ya Allah beungharkeun abdi ka pabrik mumul ka sawah sudi hees we jeung hees lain salah Allah salah ibu ngukut ka kelut kaharti nya tah mun akhirat bagian Allah mun dunya bagian urang ya Allah paparin abdi kasayan cek urang teh nuhun ma abdi teh cikeneh tos salat subuh netepan nyungkeun ka Allah kasayan ieu geuning kontan ku Allah dijawab kahadean teh aya mak 500 mah kope canak heula da urang kali abdi mah parantos samana ge juk tak ieu jawaban hade teh ngan dari tempat teh raraina eueuh kitu tak komo belah dinya jadi ngadoa urang mah karek ngabodor
karek barang penta enggak sholat pihak pagawean nama jadi hampura urang mah karek bisa na bibir can katempo dina gawe sok ngaraku karek pinter dina bibir can katempo dina gawe kabeh gada berisa nyebut subhanallah dina bibir budak teh kage mampu kan subhanallah subhanallah tapi sabenerna eusi hatena tingkah lakuna apakah kena jeung subhanallah teuing subhanallah maha suci Gusti Allah berarti pelajaran hirupna urang kudu bisa ngabersihkeun hate geuning kanyataan mah subhanallah dibaca batur maju hirupna sia teh juga mudah gitu. Subhanallah dibaca nah batur meuli mobil juga tugangan subhanallah dibaca batur meuli sawah si eta jug panas tiris subhanallah dibaca batur menang kauntungan kumaha ngomongna deh moal teu nyegi berarti subhanallah karek sambat bibir can katempo dina pagawean nyaannya alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah pan merek jelema anu syukur teh alhamdulillah ieu nu hajat alhamdulillah sanapun anak parantos disuratan berarti alhamdulillah teh merek syukur ieu cek barudak marawis alhamdulillah cenah abdi tabuh cek tukang son sarua alhamdulillah cenah loba nu hajat cek abdi sami alhamdulillah loba nu ngulem nah hanya sebatas didinya alhamdulillah lain eta mah karek samat bibirna mun ibu gedong sigrong mobil mewah sawalega harta loba bro dijuru bro dipantau ngalayan tengah imah lobak ibu kudahareun berarti ku alhamdulillah kudu bisa ngarobah sifat ibu kunaha carana loba dahareun kudu loba jelema anu ngadahar tak kakara nyekruk alhamdulillah bibirna alhamdulillah gawena ai karek itu mah gedong sigrong mobil mewah sawalega nyebutkeun alhamdulillah ai kana BLT hayang tak karek sambat bibir can katepo dina gawe aduh ngeunah ye ceramah teh unggal kabeh asa kejebrod ongkoh mata alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji kagungan Allah urumuy RT hampura mak memenang oge BLT moal ditampa pamikeunkeun kanu miskin pamikeunkeun kanu yatim tak eta alhamdulillah gawe kumaha ibu teu aya da ibu ge jigana mun kitu bihong jigana jadi ku teu aya teh ku sabab urang ge henteu gitu jadi kadang-kadang urang mah ngarep-ngarep dibere teu ngarep-ngarep mere lamun palebah dibere suraseuri lamun palebah titah nyumang RT teh meuni haben sumbangan heuh nya tak eta teh sifat urang dina ilmu ge sarua Pak lamun pelebah mapatahan batur adat-adatan tapi pelebah dirina di papatahan yey da eueuh sia teh mah hirup narimakeun mata lalakon kahirupan manusia gumantung hate pun lanceuk nyepitan murang kalina boga kahayang mun ibu hayang salamet mun ibu hayang nyieun kahadean jawabanana ayeuna di dunia pun lanceuk ge ka budak teh hayang budak anu saleh lalakon budak 8 bulan dikandung 8 bulan 10 poe cenah ceuk beja eta ge ceuk paraji sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkot ceak sang gurubra bari ngandung teripuh cenah ibunya nang kubar sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap deuk teu eungap kumaha atuh orok karek 4 bulan udah nyeureut beuteng bapak bisa nala langit menerkeun genteng borosot budak ka dalam dunia guyang getih raga hampir papisa jeung nyawa maot pingaraneunana lamun ibu ngalaman pernah ngalahirkeun mulesna bebeakan nepi kana mun-munan ngajarak jelek kesang sagede kieu bener teu era ibu ditaranyangan ku dokter bangsa bodoh saha wae nu numpuk silahkan nu penting anak salamet tak eta lalakon ibu nah hana gerhana apa pernah nu ngajuru lah pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 malum jelema anu anyar dadakan ngalahirkeun disangkana eta rek kaluar heuh nanti pembukaan 3 engke pembukaan 8 salapan nah apa awangkong jeung bidan bisa dia aya nu keur hamil tangke pembukaan 8 salapan kakara beakeun tanaga hari kitu mah karek mulus beak tanaga budak geus kaluar bari lalakon ngalahirkeun teh lain enteng Pak ku zaman ayeuna bari teh mah 12 budak nah da burusut-burusut teh jiga marmot kaluar teh coba nu ayeuna boga budak hiji geus hese kaluarna nyaat lol weh keilmuan dokter digunting kerak ibu mau ngaberi gidik nepi ka nyebutkeun digunting coba bapak-bapak dong ngaberi gidik nah eta teu ngarasakeun atuh
nges teu bisa kena digunting, dibedel, disesar, dibagi opat patuangan ibu, dicopot budak natina jero patuangan tanpa dibiusna ukur sapotong ti dieu nepi ka handap kaluhur mah ibu bisa culang ceuleng keneh. Bener Pak? Tah ayeuna kuring deuk nantang bapak ngarasa jago. Bapak raheut tong dibius gunting ku dokter moal teh ditonyok dokterna Pak. Matak makhluk terkuat di muka bumi ieu Pak. Ibu-ibu ridho patuangan di sasaak, ridho alat eta nu pika digunting, mela anu ngaran anak lain kuat-kuat teuing sabenerna mah hayang geuwat anak salam. Teuing nya well. Iwalti nanagarahan ada nu disambut ku well. Da urang mah yakin ka ustad malin kitu motor. Wilujeng sumping pangarasa ieu mah karek turun tina mobil. Well. Baik. Tuh. Matak bapak-bapak hampura. Bapak-bapak jago diplomasi jeung kades bisa. Ngareupan wartawan mampu. Kuring ceramah bisa. Jeung ngareupan pamajikan jarang bisa. Lurus tuh Pak. Ngajawarana bapak. Wah, musuh 1000 babad ku aing. Eta musuh hiji di imah teu bisa ngababad. Kala kecek pamajikan teh ai mane ngoceh berarti kemana we karep sintrek situ aing. Wah, masa kali-kali deui. Bener ya makhluk terkuat ieu tah. Mata kula coba-coba bapak nganyarikeun hati ibu-ibu terkuat ibu. Asli tah. Budak geus dicokot ieu digunting deui tuluy dikaput aduh nyarina bebeakan tari lamun dipikir mah miara budak jeung miara hayam da talung kana miara hayam ari. Hayam para remeh dipacokan jadi remeh jajangkar teu kudu neangan lebek. Ya ini sayang, tuluy ngenog, bapak tuh buka udut jual nog hayam pan payu. Coba budak kurang nog na jual, kan teu payu. Hayam bulu nak dijieun kok, Taufik Hidayat, juara internasional ngagebugan bulu hayam. Atau daging nak sumber gizi, nog nak sumber vitamin, tikotok nak sumber kertatamanan, tulang nak sebelah tulang, tak iya resepna ieu. Naon tina hayam teu manfaat? Coba tina awak bapak jeung ibu Pak. Naon nu manfaatin awak urang? Bibir nganyerikeun batur geus. Ceuli resep kana gosip, kaleka kana salah asa alus hayam hirup teu geuning nya. Doma kencarkeun ku bapak, lamun doma lapar dikencarkeun paling nyokot daun sampul. Coba manusia lapar, didudut sampeuna, diala beutina, dilek-lek pagerna. Asa leuwih ti doma nya urang teh. Di dieu tak fungsina ilmu teh supaya manusia sadar kana dirina. Keun da eta mah doma geus kitu ti dituna tapi sabalikna urang Pak salaku manusia nu boga akalna maka manusia sampurna ku akal jeung pikiran. Doma nyeun budak hareupeun umum da teu wira. Kadang-kadang ning ku bapak jam ceklan dikangna ku bapak seret jaluna. Da kuat jiga nu sumanget eta doma. Bari ditoong geuning ku bapak geus kitu gitu. Coba ibu dek nyeun budak da wirang lamun kudu kitu. Hiji kudu ngaliwatan pernikahan. Ngeus nikah ge henteu ujug-ujug gapruk henteu deuleu heula saya mah loba mitohacan hees hancip masih kana napolan koh-koh ulah waka engke we gila ka jam 8 kata ya kitu pan ibu ge bareto teh da aya udah teu apa kunaon ibu padahal pamajikan anu urang anu pamajikan tapi nah ibu aya eraan lantaran mitoha aya keneh hancip aya keneh tapi domba eueuh ka era Pak wajar domba eueuh ka era sabab domba boga rasa boga nafsu teu boga pikir tapi lamun manusia nu jiga domba boga rasa boga nafsu artina ieu manusia sarua teu gablek pikir. Bener matak nu nangtukeun manusia lain rasana lain nafsuna tah pikir. Matak sakapeung bapak lamun keur ngagunakeun pikir suka hulang karunya euy pamajikan nya anak batur ku aing can disukumakeun sok aya joy-joy kitu nya akal keur mangaruhan dredeg pasea aya bahasa kitu oh keur adem pamikiran mah aduh moal aya nu leuwih geulis iwati bojo aa keur ngeunah pamikiran bu kurumoy mah nafsu pan ibu geulis nu dicarekan si begu teh nepi ka kitu wae hirup nepi ka disebut begu. Untung ibuna pinter aduh aa nyebut begu berarti sabeupeuting aing hees jeung jaluna kurumoy teh anak pan aduh mamah teh geuning bagong bapak bagong ari abdi anak kerut meureun jang matak manusia ulah boloba kapangaruhan ku nafsu tapi kudu loba kapangaruhan ku ilmu.
nu mangaruhan awak urang adalah ilmu Pak. Matak jelema nu boga ilmu teu mungkin gede amal, jelema nu boga ilmu teu mungkin lawanan, jelema nu boga ilmu teu mungkin dihina batur make jeung malik ngahina. Pan kailmuan dihina batur teh Allah deung ngamulyakeun pan kitu lain. Bener ieu nu sangsara moal jengkel ku ilmu, nah make jeung moal jengkel Allah bisa jadi deuk nyalametkeun ku sangsarana. Beunghar bisa jadi sadar karena kabeungharan Allah deuk nyalametkeun ku beungharna. Matak jelema beunghar sadar ku kabeungharan bakal nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ngan lamun anu beunghar teu sadar kana kabeungharan, kabeungharan bakal dipake alat kasombongan. Boga kongkorong diomong-omong 30 gram eta ti salaki ladang kowe tah hayang nonyok anjir. Wah teu dia pingol lebih ka dieu, aduh eta leumpang jika nusa teruk sih temannya nanaona dan jelema beunghar bakal ngarasakeun kabeungharna lamun gaul jeung nu sangsara. Jelema beunghar moal ngarasa beunghar lamun gaul jeung jelema nu leuwih beunghar. Boga imah hiji gaul jeung nu boga imah dua, maka hirup bakal sangsara sabab ngabandingkeun jeung batur nu boga dua. Matak hirup teh kitu, matak geus hayang beunghar mah geura sok gaulna jeung nu sangsara. Karasa beungharna teh. Da abdi ge kasepso teh lamun ngareneng jeung hancing. Aing ngareneng jeung Sarhul Gunawan mah abdi eleh ibu. Otak teu hayang jeung ngareneng jeung Sarhul Gunawan wakil bupati. Nah abdi nu keok. Lamun abdi datang ka dieu, Sarhul datang ka dieu, jigana aku yang dicuekin. Bener Bu? Oh berarti ibu mah neuleuh nu kasep wae hirup itu. Aral. Sedih. Di mana atuh senangna hirup? Dina syukur. Nu sangsara geura sok aduh barandahar saarea-aya. Kadang-kadang jeung naon bubuk ranginan, bubuk tarasi, tapi jag-jag we jeung sehat malahan panjang umurna. Kunaon sababna? Hate nu tumarima. Nu beunghar loba kolesteran, daging loba dileg-leg atuh kolesterol datang. Daging domba atuh darah tinggi sumping. Daging sapi atuh antrak, sagedeng deui teh setruk. Coba nu sangsara da setruk-setrukan. Kunaon nu sangsara henteu pernah boga penyakit DBD, apan reungitna ge paeh ku ududna. Da ududna pan bako bau teh geuning, karek geudeuh nyocok, kelempung, modar harita reungitna ge. Matak lain hartina ibu kudu jadi jelema sangsara, ngan lamun sangsara tong ditolakkeun bae, Allah deuk nyalametkeun ku kasangsaraan. Lamun beunghar entong hayang, ngan lamun bere entong ditolak, ulah hayang, ulah nolak. Takdir mah kitu, tarimakeun matak geus beunghar, kudu loba jelema nu kabantuan ku kabeungharan. Weh. Bener ya. Oh, si ibu kio teh naon maksudna gitu. Ya ngomong mere incuna. Iya. Oh, si saya gitu. Oh. Kio ai kieu mah lainnya. Tuh, Pak. Matak jawabanana atuh hayang boga budak nu soleh teh lalakon heula. 8 bulan dikandung berat ka dunya nu ngaran Inu Allah. Berat segala rupana tugas coba Bapak. Iya, kurang mah apa kan tuh budak mah goleh ku ibu we nya. Coba bikin ka bapak, da bapak juga hoa ka ditu ka indung maneh. Matak nu leuwih ngarti karena perasaan anak adalah induk. Ya, bener Bu. Nu leuwih ngarti karena perasaan anak adalah induk. Bapak mah jarang ngarti dan nyadiakeun duit tuh salaki. Tapi ibu lebih ngarti karena perasaan nu ngaran anak. Rumusna atuh hayang budak soleh kumaha rumusna? Tah rumusna hayang boga budak soleh teh contohan ku indungna, contohan ku bapakna. Tong pasea hareupeun anak. Dalamun pasea mah sarua jeung didik budak teh. Der pasea budak lelajo bekem ku ibu, Pak jempe keur rame anak blegug kaleng we jiga nu heueuh pamajikan teh bari hate mah keun sia. Cek budak teh mah rek kadu kaleci nya sok jang mangga les eueuh budak dudu teuy kumisna tuluikeun Pak. Tong pasea hareupeun anak. Nah sarua jeung urang ngadidik budak. Anggur budak teh kudu dididik ku kabageuran. Lamun aya ulin jeung budak tetangga tanya, pang naroskeun kitu jang. Babaturan ujang nyanak ceceh henteu. Cek itu teh henteu. Yo 10.000 bagi 2 jeung budak tetangga. Jadi dididik bager, pan ieu mah lain. Ai boga dadahareun teh tong diameng kaluar bisi maneh can seubeuh batur hayang ngadon ngedidik kumet. Pan kitu didikan urang mah heuh nya. Sadil atuh da.
kudu nama dididik bager ieu mah ngadon dididik kumuh. Mangka hayang budak soleh teh kudu dijawab. Jawabanana adalah ti indung jeung ti bapana. Nah kumaha atuh budak nu soleh? Tah, budak nu soleh mah ibu lalajuan ku ibu bahasa wayang dina sastra. Sabta mustika dharma buana tong 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 tong. Aduh ya sabta nira. Ya sabta nira. Tah ibu alok kan dibere 50-nya. Iya teh prinsip budak soleh teh eta sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Jadi cirina jelema soleh teh lamun boga 7 jimat dina dirina. Sok urang akurkeun sararea. Lamun budak marawis ngaku soleh, soleh lain kudu diaku tapi soleh mah dibuktikan. Ibu lamun soleh lain abdi mah soleh lain gitu, soleh mah lain kudu diaku tapi dibuktikan. Nana gerhana lamun soleh lain kudu ngaku soleh, dah soleh mah dibuktikan. Pengakuan mah eta mah hanya sebatas hayang diaku. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia kudu boga 7 jimat dina dirina. Kuring wani nerangkeun jimat di dieu, teu batur mah teu wani. Da batur mah juga nu ngacung abdi cenah gaduh jimat, naon batu ali. Macing tidak anggap jimat, sakti. Kalau bagaimana saktina tanggal 14 mulut di mandian. Cing lamun bener sakti batu alina gorolongkeun ka walungan sana maneh ku sorangan. Cuma ngomongna atuh palit mah nya yang sakti palit gitu. Cing dari abah ngaibakeun batu ali abah tos ibak teu acan. Ai batu ali parantos. Paingan batu ali seungit dari abah bau jurig jariahan. Mulia mana batu ali jeung urang, mulia urang nabeut ngamulyakeun nu kitu patut dipake silahkan nu teu meunang mah dipigusti pek deuk dipupusti. Hartos. Lain jimat eta. Naon atuh jimat kahirupan. Bahasana sabta mustika dharma buana. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia. Kudu boga 7 jimat dina diri urang masing-masing. Angka 7 pan hebat. Langit sab'a samawati 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, aki-aki bedegong 7 mulut. Mun budak marawis hese jodoh geramani di 7 sumur, make kembang 7 tuh nu ngalaman mah arapal geuning eta. Angka 7. Lamun ngitung teh hiji nepi ka 7, 1 2 3 4 5 genep 7. Mun ku bahasa Arab wan deui. Wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun tis'atun sab'atun. Lamun ku bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Lamun ku bahasa Sanskerta eka dwi tri catur pancalasta sapta. Lamun ku bahasa kolot baheula jingguang geong tanu puncal ngarampeo tek-tek berwek genjreng. Otak baheula mah Jogjang sakola kudu punten berwek salapan. Jingguang geong tanu puncal ngarampeo tek-tek berwek tuh salapan genjreng 10 pamicireng 11 meureun eta oge. Hebat tak kolot baheula menyimpen bahasa teh nu kitu we. Nya naon atuh angka 7 tah kurumoy ti Garut ngaranna rayak-rayak. Calung angklung dog-dog reok baheula geuning sok aya nyanyi rende berem rende hideung eta rende kayas eta beuki lawas tuh anu tesepuh anu 60 ka ditu mah arapaleun lagu eta ieu mah ngadon ngaharulang ya. Dan jika nanti harapan lagu eta rende berem rende hideung eta rende kayas kolen tangan beuki heubeul beuki nineung lawas kaedanan. Budak marawis apal rende nya teu apal lalab. Aya lagi di luhung geledegan rene lalap masuk dihakan ke belana rene tajigana ikan randang apa jadi kade lamun ke ngalagukeun kuduna rende berem rende hideung kusabab nu apal randa jadi randa berem randa hideung macing teh aya randa hideung gitu. Eta mah hanya metode ngacara ngapalkeun. Nya naon angka 7 teh atuh
eta mah hanya metodena tah nu asli nama ieu cicing lah bari ngaraba bari apa asup ngarana hate cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng har bareng cager ba embung pak dung pak kan nyanyi tanpa musik bagaikan di celana tanpa di baju cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager bener pinter singer jujur tur tabeng har cager ba embung pak dong pak dong embung pak dong pak dong embung pak dong pak dong pak dong pak dong dong pak dong pak dong pak pom pak dong pang dong ade ieu mah alatna ge loba ku biwir urang mah cager bager bener pinter singer jujur beunghar keun bae di dieu tong diapalkeun ngan kuring yakin bubar ti dieu bakal ngarapalkeun di jalan bari balik cager bae datang ka imah salaki keur pepelengkingan bari lapar cek salaki ti mana ieu maneh pangaosan saha ceramahna nana gerahana meunang ilmu meunang juga ipongan eta ibu sidik salaki keur lapar juk cager bae insyaallah balik pengajian didegungkeun tah hulu kumaha jeung salaki ai mana jadi rada gelo balik ngaji di dieu ngapalkeun di kitu-kitu sate di imah montong cager bag be pi singer turta eta cager di mana aya pengajian mustami juga apaleun karek ayeuna biasana ge barhobe ibu bar poho kabeh bener ya hade ya ilmu teh jadikeun pedoman hirup keur ibu cager artina cager lahir cager batin hai para pemuda jauhan narkoba naha awak jag-jag entong cenah leuleus kunaon arak whisky donal brandy heroin morfin ganja nafja inek nah apal manggih botol sok digunuhkeun alamun manggih botol di jalan lebar gunuhkeun we di imah sari diapalkeun oh iya whisky oh donal buleun oh brandy gepeng oh arak whisky donal brandy heroin morfin ganja nafja jauhan nya tak mang mah pernah ngalaman nu kitu bae pernah mah da KBG bisa jadi mabok minuman lebih halus daripada mabok jabatan Pak leneng heuh hah aya eta ai kuring pan nyaahan kana kitu cing teh aya dangdut hari teh aya dangdut gagaleongan budak teh ceklan deh kau dulu cing teh nginum naon maneh arak sana bro teu apaleun ka ustad juk bro we cing teh arak kumaha cing ngarasana geus nginum nu kitu lieur cing teh ulah cicing hareupeun panggungnya bisi dicokot ku polisi urang ka masjid alah anjir cenah ustad nitah tobat lain kita urusan tobatmu kumaha maneh ngan urang mah nyaah we cing teh bisi teu boga rokok bisi teu boga duit hayu urang ka ditu siap cenah lah siap beblus ka masjid Pak cing teh urang sare gara sare ai HP na teh Nokia anu baheula anu aya anceran jadi lamun aya nu SMS teh di sadana teh kawas bedug dug gitu tah ragamang teh mah da langsung atuh kana mie cing sia teh deuk naon dan lohor jam 10 geura calengkeung teh Allahu akbar bari leuleus meureun gebeg abdi dicarekan ku abdi teh cing teh bebel make jeung adan we kieu lohor mah tabuh 12 ieu mah tabuh 10 tah bebel asup kana mie nah ada berang teh eta mah jelema kades RT RW DKM rakyat saha cenah bieu adan make bebelan penistaan agama ngadeg-deg abdi teh keung dibelaan ku saha abdi dibelaan ku budak eta kumaha ngomongna mana cenah kadesna anjir garelau kabeh
cintana imane abung jelema mabok kok nepi ka kabatur kuat nyebut garelo kabeh cinta imane mungkin nyebut garelo alah cicing cenah tad teu wani mah diam kumaha dia anjir cenah nok dodet cinta naha mah jeung garelo deuk teu garelo kumaha ti DKM RW RT kades kadus rakyat garelo kabeh teu cinta palebahna gelona ari aing adan aya bebelander ka masjid ari DKM ongeng-ongengan adan alus eueuh nu ka masjid dipikir-pikir heuy bener itu cinta eureunnan we jang nah tenang cenah hidayah milik pangeran lain milik ustad gitu cinta hade sia tenang cenah di dieu mah mabok arak whisky Donald di luhur mah cenah euy teu ngarinum tapi marabok cinta naon deui ai maneh nu di luhur cenah teu ngarinum tapi marabok cinta mabok naon mabok kakawasaan jeung jabatan menikah jeung dulur teu akur jeung tatangga parasya reueuh hajir cenah kitu ceuk si eta da Pak dipikir-pikir heueuh oge bener ya tapi urang kudu nyaha kana awak urang jauhan narkoba nah heroin morfin ganja nafja patak ngarusak kana pikiran lemah dina awak boro-boro bisa ngusahakeun anak pamajikan ngusahakeun jag-jag awak rada hese cager lahir cager keur ibu cager lahirna kade gering batin kalau loba jelema cager lahir tapi gering batin nu kumaha eta nu panas baranan awakna mah jag-jag ngaroko jeung urang ngopi jeung urang dahar jeung urang kadang-kadang sare jeung urang tapi nalika aya kagorengan urang si eta nu ngabeja-bejana nu kieu patut pa jelema teu cager batinna bisa jadi ibu sare jeung salaki tuang jeung salaki kalau masalah kita usaha langsung dijepret tuh cepret masukkan karena Facebook salaki molor wae cager lahir cager doa bager hayang ibu boga salaki anu tiktikan apal tiktikan nu kieu geuning mang ka mana meuli pedak nah teu minta pamajikan teu sudi teuing kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui yai 1.500 dihitung keneh ku salaki menitung goblok pamajikan atuh anu kitu teh lalaki tik-tikan tong dipilih neng tah pilih tara tik-tikan well lalaki nu tik-tikan mah nu kitu jadi barang beli ku manehna pamulangan dipenta deui hoream heuh boga salah kitu patut matak tugasna urang teh jelema nu soleh mah adalah cager lahir cager batin kadua cager lahir cager batin kadua bager bahasa natara nyerikeun batur bager lampah natara ngalengkah salah bager hatena teu oleh bersih bager otakna mikir kaalusan inilah nilai bager cager bager tilu bener cek agama bener cek dari agama bener cek hukum adat maka jelema anu bener hirupna bisa cicing di tempat mana baik cicing di kidul juga orang kidul cicing di kaler juga orang kaler cicing di wetan juga orang wetan cicing di kulon juga orang kilon maka dipikanya ku sararea beda jeung hirup urang ka kidul pi omongeun ka wetan pi carekeun ka kulon pi cacatekeun matak balik teh gemep di teungeulan batur matak hirup cager bager kudu bener di mana wae hargaan posisi batur anu beda lantaran urang teh hayang cicing dina bebeneran. Halo, tak iya baca sholawat di dia pan sholawat itu, gitu ya. Talamun kata sigma jadi lain. Jadi di tasigma es lili. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak gitu. Ayo di dia pan gitu. Jadi orang adaptasi. Kalau mau di Garut jadi ayah cengkok. Sholatul ho salamu ho Allah tuh Rasulil nah Garut. Lamun di Banten geus lain deui. Sholatullah, salamullah, Allah Rasulillah, sambut ku rakyat aja banyak. Ayo di dia mah nyanu tadinya, kan? Sok adaptasi, artinya menghargai karena potensinya masih. Mun urang yang dihargaan ku batur, urangnya kudu bisa ngahargaan batur atuh bro. Kakara. Jadi urang mah kumaha cek batur, di bageran urang leuwih bager, di jauhan, masa bodoh penting naon sih eta? Ibarat ibu salaki ragrag talaka ibu berarti geus emungeun tong dipertahankeun cek salaki teh geus aing merek ragrag talak ceuk atuh entong bakal asa kapuji asa jadi raja geus bener
lamun di dia aya neng anu keur bobogohan tuluy diputuskeun geus tong jebleh ieu mah dipegatkeun ku kabogoh jebleh teu penting nyaring barang marojengja kana dahar sudah kana sare sudi atuh begung awak coba lalakina aduh buuk diponokan bari diburuman dompet dilobaan atau kalau kabeuki payusi itu mikir kena yang diputuskeun mah dandan salat loba kayangnya malah bisa jadi Allahumma uzurni fi musibati wa khlubni khairan minha bisa jadi Allah mere hiji musibah teh deuk gantian ku perkara nu alus kabogoh neng leungit nu datang budak marawis pan leuwih halus jadi entong galau entong kacau disinilah potensi cager bager bener jadi merek benerna Allah mah kadang-kadang ku kecewa nah ieu nana gerahana bala keur kuliah harian budak awewe ditolak buat nyeri ibu nya keur kuliah maklum keur kuliah Pak usaha acan duit teu boga gerora buuk gondrong sakieu tah depan baheula mah karesep geuning calanan rubah ka handap gitu aya mah harara akang mah jeung ngalaman nya lancingan dirubahkeun Roma irama zaman dahulu gitu. Buuk sakieu. Tah abdi kitu keur kuliah teh. Buuk dipanjangan beungkeut buat asa jadi naon gitu. Ieu irung rada ditenok, ngalaman urang oge cicing. Asa gaya teh kituan. Di ayeuna dipikir-pikir asa nyeri itu irung baheula ditojos. Da baheula mah asa bermerek atuh irung kitu teh. Gondrong atuh dompet hayang katempo aya duitan, jimpo lelepkeun. Nogel teh sisir. Asli ngalaman. Ngaharian awewe gaya geus necis aduh ti di rantai nu kan dia butuh tuh cinta neng mada geulis cinta daek ka teu harayang gitu buat kecewa berat harita stres nah cinta kunaon mah jeung emu abdi marek neangan jelema beunghar lain jelema jiga maneh kucel anjir lamun di dia aya budak baru pernah ditolak pasti bakal ngarasakeun sakitnya tuh di sini cing teh kunaon mah jeung nolak mung kanu sangsara bari can boga gawe budak kuliah duit di mana waduh lahin ayeuna nah cing teh hayang kanu kumaha rek kanu beunghar 2 bulan bener nikah diundang abdi diundang datang henteu teu sudi kanempo teh kajauhan malah hiburan teh si kun-kun anu lagu teh hayang kawin win hayang kawin lamun abdi harita gaul jeung anu sok nyeunaan bom dibom hajatna kita panas atuh judul lagu eta 2 tahun nikah 3 tahun nikah 4 tahun nikah kuring proses itu proses bener jeung beunghar gedong boga 2 sawah lalega pila aya kongkorong ramai naker beuki nyeng srek kana awak nah diteuk ibu teh harita teh kecewa teu awak loba ngagindingan diri dia cabut ya mah Allah di dia mantah di dia bungkul cabut nah dalol teh corona geuning nya kabari didinya abdi sujud syukur alhamdulillah ya Allah aya corona nama kejeng alhamdulillah apa sih itu bangkrut pabrikna teh ya mobilna dijual pila geus eueuh kongkorongna ge eueuh ayeuna make sote teh bisa diacelok ku tetangga da usut subuhnya usut kongkorongna tina lajada ladang tina COD da ayeuna teh mah kejeng ngaWA deui atuh ka dieu eusi WA na meminta ampun ingat kan ya sama neng di tempat pepena waduh si iya cinta Allah ingat mun viralnya ayeuna cenah jadwal di mana-mana nya cinta alhamdulillah terus angka cenah nasib ada balau ate kitu juga preman nya cinta nya tong mau premana atuh sia teh nya cenah hampura abdi baheula nolak cinta kumaha rumah tangga neng ayeuna bari hate mah lebok kitu cek hate mah nah cinta heueuh nah cinta kumaha ayeuna rumah tangga neng bangkrut cenah cerai nama kejeng cerai villa seep terus kongkorong seep harta teh seep aya teh neng teh ka nol deui jadi kumaha ayeuna mah urang mulai we cenah ajeng abdi ti nol abdi bade nampi ka eta mah jawaban sim kuring kuat ngeunah bari rek diblokir kan hampura neng geus lain level artina simpulkeun ku bapak nasib jelema benerna ti Gusti Allah maka orang entong waka nyalahkeun batur da bener mah ti Gusti heueuh nasib jelema mah ulu nyaho pan ayeuna kuring viral panggung di mana-mana duit loba meureun nah da ayeuna mah oh mudah-mudahan oreaman arari teu hayang neangan pemajikan teh anu berani kembali ka nol we dai hirup geus beunghar mah ibu kabeh ge jelema hayang tah anu hese satia mah nalika urang keur nol-nol ibu ya
salaki orang bala ning keur kulit kita duit leutik bareng jeung ibuna geus bunghor aduh rada parakatangtang berket teteng hurah herode kanu sejen heubu aral heubu geuleuh cager bager bener pinter tah budak nu saleh teh pinter lain pinter ranking hiji ibu tong bangga alhamdulillah penerapan ranking hiji tong bangga alhamdulillah matematikana salapan tong bangga alhamdulillah di sekolahna juara wae tong bangga nah begitu bangga da pinter mah lain eta budak nu pinter mah pinter ngahargaan kanu jadi indung pinter ngahargaan kanu jadi bapak ka eta kapinteran nu sabenerna keur naon hartina ranking hiji teu becus punten-punten acan sekolah luhur tapi teu bisa mangut kanu jadi indung bapak ngadon indung teu dianggap babaturan beneh bake ai tanggal 22 jika nu heueuh diperingati hari ibu sayang maneh aing mah wadah tara maneh mah lieur ah heueuh budak saha nu kitu teh atuh lain wel-welan teh budak ibu jadi budak nu pinter teh pinter ngahargaan ka indung jeung ka bapak iya pun lanceuk kikieuan ieu teh hampur modal gede background di kieu sabaraha tuangan sabaraha juta can aya hiburan aya iraha anjing dangdut oh kuda reng aduh kuda rengong mun teu salah kuda rengong 8 juta mah kudu kudana ge loba oh gaduh serius oh engke atuh lamun abdi boga anak di sunatan panghiraskeun kuda rengong sabaraha jutaan candang dut sabaraha jutaan sound system sabaraha jutaan ah ya Allah harta beak kikieuan teh melaan saha ibu melaan anak bari hajat ayeuna mah teu bisa ku 50 juta 70 juta teh kalegleg 100 juta teh resep bari geuning leuheung lamun mere teh ngarti ai konca harga 50 ai mere 25 geus rugi 25 tina hiji konca teh atak abdi mah lamun parang hajat konca 50 nu mere 25 ya cokot deui mihna 5 antep we hiji antep we digaletekan hiji paling botan mah hiji 25 mah cukup ayo cek kebutuhan naon ai maneh cenah hajat dagang apa dulu dah goblok hutang mah tetangga moal milu mayar anggaran linglung mah urang nu mere 15.000 moal di korsian antep cenah diupna sama biadabnya mun hajat gitu melaan saha apa kikian melaan anak bisa teu anak melaan kolot teu ka kikian cantang tuh indung bapak beak bari nu ngaran budak ayeuna bebengok beger datang sok poho ka indung bapak wisuda harta beak kolot pake wisuda adeuh nu gigireun da lain bapak kabogohna bari nyieun status terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol yai amit-amit ya Allah kabogoh cenah menemani aku dari nol sini kabogoh mah ngarungsingkeun di mana-mana we isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum kumaha cek bebongol awewena ih kamu romantis banget terima kasih ya kirim beasna mana teh baduwi lain kigituan hirup teh puting-puting ditanya kamu udah tidur belum cek logikanya cek logika matak ngabales ge acan hees ieu ditanya kamu udah tidur belum si eta naha cinta jadi boloon jetot teh tajong aduh jiga nu heueuh kami sakit biasa lalaki keur ngarayu kitu tah kamu sakit bebongok awewe di babari pisan iya sakit anjir hewan kitu ka puskesmas atuh bala nyongkong coba ieu geus kolot kieu jatuh teh tajong kumaha cek salaki neuleuh tah eta batu eta cokor karasa meureun sadaya atuh tah ya ini tilitan bawa motor butut beberek-bekan pede we sajeun kabogoh mogok didorong kuduan luat liat ke songoprot cur hujan majarkeun iin diaan coba geus kolot kieu mau motor mogok ibu dibonceng di tukang da ngagajel ngaritakeun dijejak motorna ganti cek aing oge atuh ah meni ngariweuhkeun artinya percintaan itu membuat kita boloon bener teman matakna atuh percintaan teh diwuhna ku ilmu atau lain ku kitu wae hirup teh tah ieu oge bapakna nyaah ka anak teh berdasarkan cinta cager bager bener pinter singer jujur beunghar luhur kota gede dunia lain nu disebut beunghar teh beunghar hatena jadi anak beunghar mah bakal ingat karena jasa indung bapana
ibu tuang ngaranna buah kolot mah anjuk ka hutan, ibu baju aralus buah kolot masa potong gitu ka bedag, ibu cicing di gedong sigrong buah kolot mah usum hujan nyak celakan eueuh nu menerkeun. Matak budak nu hade adalah budak nu beunghar, lain beunghar luhur kuta di dunia da kolot teu moal menta, tapi beunghar hate tepungan kolot, longo kolot, lalajuan kolot, jamin kolot, nalika anak mampu ngajamin kolot maka Allah nu bakal ngajamin kana kaayaan anak. Ibu sakit turun ke pihak tuh. Eta geus ada nyebut lanjut sih. Ayo mau dilihat di tabu sabaraha. Jam 8. Tuh anak jam 12. Mau jeung arwih. Sakitu Bapak hajat sing sarehat. Urang kali nu sipitanana sing panjang yuswa sing saleh. Harta nu tos dikeluarkeun sing jadi nilai infak jeung sedekah. Terakhir aya santunan saurna nya. Mangna anu datana Bu, mana murang kali yatimna ya? Ya. Coba ayat Pak datana. Nu ku abdi, saya Bu. Bener-bener setor dengan si mamahnya tabungkeun. Sugan atuh pake meuli hayam 2 jadi domba, jadi sapi. Jadi we imah. Dek, kamu kelas berapa? Pesantrennya? Beda ieu beda bener jadi anggeunana. Pesantren. Oh nembe bade mau calon ustad ya gaya apa sing jadi ajengannya aja bisa disalam. Dede kamu TK ya? Oh aja nih Bang ini Pak beli murang ini deh bentar mau yang video nah ini deh Bang kamu dari pesantren ya? Oh Pak ada PSD ya? Siapa? Salah. Doakannya berbahagianya. Agung milikna, rizkina. Jadi, salam. Jadi, ada yang berarti hamur. Semuanya. Ayo, Tele. Kamu kelas berapa? Kelas 2 sekolah di mana? Hah? Sekolah Sepupu. Kelas 2 SD ada masanya? Baru up i dibaca. Anak dibaca. Ayo kene, tahu mana Bu? Mana Ibu dari sekolah? Ya. Salah Ibu lihat tadi. Ayo mana? Oh gitu, sama. Oh punya. Atau saya? Ya Nes. Penerima ini yakin. Dia menerima budak administratif orang daya yakin. Ibu jeung sumte guru jeung muli sadayana geus beuring saged piatur. Moga-moga Bapak hajat ibu hajat sing disalamatin ku Allah batin dunya akhirat urang kalina sing saleh terus salehah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman hadirin nanti saudara Pausiana nanti pas mau bikin ayam enak. Di kota belakang mohon. Oke, Kak Belara.